Bismillahirrohmanirrohim. Wahakada sarengnya kitu sapertikeun madkur yap alu anu rek migawe itu jalma kullama aroda dina samang-samang sanga maksud itu jalma aziarota kana ziarah. Wayan bagi sareng penting lahu ka itu jalma naon luzumul adabi netepkeun tata krama muddata iqomatihi dina mangsa cicingna itu jalma bil madinati di Madinah. Wa ayyu hafidho sareng kudu ngaraksa itu jalma alal i'tikafi kana i'tikaf pi masjidihi di masjidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullama dzakhala dina samang-samangsa asub itu jalma hu ka itu masjid wa alas sholati sareng kana salat fihi di itu masjid khususon kalawan sumawona ma'al jamaati sarta berjamaah wa ayyuk siro sareng kudu ngalobakeun itu jalma minas saumi tina puasa wa sodakoti sareng sodakoh watilawatil Qur'ani sareng maca Al-Qur'an wa anwa'il ibadati sareng pirang-pirang warna na ibadah wa ayazuro sareng kudu ziarah itu jalmi wa ayazuro sareng kudu ziarah itu jalma ahlal baqi'i ka tanah ahli baqi khususon kalawan sumawona yaumal jum'ati dina poe Jumat wasyuhada sareng zarah ka pirang-pirang anu maot syahid bi Uhudin di Uhud wa afdaluhu sareng ari pang abdolna ziarah ka itu syuhada eta yaumul khamisi dina poe Kemis wa masjida Kubain sareng ka masjid Kuba wa afdaluhu sareng ari pang abdolna ziarah ka masjid Kuba eta yaumus sabti dina poe Sabtu wa baqiyatul masyahidi sareng kana sakakarina jalma anu maot syahid bil madinati di Madinah wahia sareng ari itu baqiyatul masyahid eta masyhuratun anu dimasyhurkeun hunaka di itu Madinah. Faida aroda mangka di mana-mana ngamaksud itu jalma as-safaro kana lempang wadda'a mangka pamitan itu jalma al masjida ka masjidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sarifa anu mulia wa fa'ala sareng midamel itu jalma mislama kana misilna perkara fa'ala anu migawe itu jalma kana itu ma awwalad dukhuli dina kawitan asub wa sa'ala sareng nyuhunkeun itu jalma Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala Allah yaj'ala kana muga ulah ngajadikeun Allah hada kana ieu ziarah akhirul ahdi dina akhir mangsa bi ziarati hadan nabi kalawan ziarah ka ieu Kangjeng Nabi al-adhami anu agung itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khotimatun yang bagi penting likuli syahsin pikeun saban-saban jalma naon ayak sida kudu ngamaksud itu sahos bijami a'malihi ku sakabeh pirang-pirang amalna itu sahos wajahallahi ta'ala kana karidoan Gusti Allah ta'ala pakot ngan sakikituna hatta yakuna nepi ka kabuktosan itu sahos eta minal mukhlasina tetep tireng-rengan jalma anu ikhlas kabeh wa ila sareng lamun teu ayak sida bahwa mangka ari itu sahos eta min ahli riya tetep ti ahli riya alladzina tegesna jalma-jalma yal abu anu ulin-ulinan bihim ka itu ladina saha as-syaitonu setan wala yaziduna sareng henteu manggihan itu ladina li a'malihim kana pirang-pirang amalna itu ladina sawaban kana ganjaran yaumal kiamati dina poe kiamah wa ayyuh sina sareng kudu ngaluskeun itu sahos al muamalata kana pirang-pirang muamalah hartosna pergaulan ma'a jami'il kholqi sarta sakabeh pirang-pirang makhluk bi jami'il umuri dunia dina sakabeh pirang-pirang urusan dunia wadini sareng urusan agama liyakuna karena supaya kabuktosan itu sahos eta salimal akibati anu salamet balukarna
Idza laqiya di mana-mana manggihan itu sahos Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala wa ayyaduma sareng kudu ngalanggengkeun itu sahos alal wudu'i kana wudu mastato'a salagi mampu itu sahos wa yuksiro sareng kudu ngalobakeun itu sahos min dzikrillahi ta'ala tina dzikir ka Gusti Allah Ta'ala wa tilawatil Qur'ani sareng tina maca Al-Qur'an fi jami'il auqati dina sakabeh pirang-pirang waktu khususon kalawan tangtu awalan nahari dina kawitan berang wa akhirohu sareng dina akhirna itu nahar wa awwalal laili sareng dina kawitan peting wa akhirohu sareng dina akhirna itu lail wa ayyuksiro sareng kudu ngalobakeun itu sahos min sholatin nafilati tina sholat sunat wal istighfari sareng tina istighfar khususon kalawan tangtu akhirul laili dina tungtung peting wa minas sholati sareng kudu ngalobakeun tina maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon kalawan tangtu yaumal jum'ati dina poenan Jumat walaila taha sareng dina petinganana itu Jumat wa minad du'ai sareng kudu ngalobakeun tina ngadua khususon kalawan tangtu pil aspari dina sasabaan wa majami'il khairi sareng dina tempat riungan kaalusan wa inda syiddatil qurbi sareng dina nalika bangetna kasusah wa minasyami sareng tina puasa khususon kalawan tangtu pi ayyamin dina pirang pil ayami dina pirang-pirang poe al-fadilati anu utama itu ayam kal ashuril hurumi sapertikeun pirang-pirang bulan anu dimuliakeun wa yaumi asyura sareng dina poenan asyura wa asyri dil haji sareng 10 poe bulan haji wal isnaini sareng poe Senin wal khomisi sareng poe Kemis wa ayyaj'ala sareng kudu ngajadikeun itu sahos al khaufa kana sieun minallahi ta'ala ti Gusti Allah Ta'ala nusba'aihi kana pandangan dua socana itu jalma ala dawami halna netepan kana langgeng fa innahu mangka sanyana itu haub eta sababun jadi sabab litahsili kulli khairin pikeun ngahasilkeun saban-saban kaalusan wal bu'di sareng jadi jauh an kulli su'in tina saban-saban kagorengan wala yai asa wallahu alam bisawab.